Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana murid-murid nu aya di bumina masing-masing. Ayeuna tepang deui sareng Pak Guru nyaeta ayeuna urang belajar bahasa Sunda dina pangrumat bahasa Sunda di kelas 6 nyaeta materi ajarna ngeunaan wawancara. Naon ari wawancara teh? Wawancara nyaeta kagiatan panguneman tatanya ka batur ngeunaan hiji hal anu serius ka narasumber anu sok disebut anu diwawancarana. Naon ari tujuan wawancara teh? Tujuanna nyaeta neangan informasi ti narasumber. Narasumber nyaeta orang yang diwawancara ku urang atawa jalma anu ngajawab sabudeureun hal anu ku urang diwawancara. Wawancara bisa dilaksanakeun ku cara pateuteup, bisa oge tina telepon. Aya tilu rupa wawancara anu kahiji wawancara wartawan atawa informasi nyaeta kagiatan anu sok ditanyakeun ku wartawan. Tujuanna nyaeta ngumpulkeun bahan warta atawa berita. Anu kadua wawancara panalungtikan atawa penelitian. Tujuanna nyaeta ngumpulkeun data pikeun bahan olaheun penelitian. Anu katilu nyaeta wawancara lamaran gawe, nyaeta wawancara pausahaan jeung karyawan anyar. Hal penting yang harus diperhatikan untuk mempersiapkan ketika melakukan wawancara. Anu kahiji, muguhkeun informasi naon anu rek dikumpulkeun. Anu kadua, nangtukeun saha nu rek diwawancara anu jadi narasumberna. Anu katilu, nangtukeun iraha waktu jeung di mana tempat rek diayakeun wawancara. Anu kaopat, nyiapkeun daftar pananya anu rek diajukeun ka narasumber. Dina nyusun pananya aya genep rumus pananya anu sok disingket ku 5W plus 1H. Nyaeta naon, apa, saha, siapa, iraha, kapan, di mana, kunaon, kenapa, jeung kumaha atawa bagaimana. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.